lamun Imam Ghazali jaritakeun ternyata horeganan di alam kubur teh indah ya Allah cek Imam Ghazali teh lamun nyaho kaindahanana di alam kubur niscaya jelema anu iman ka Allah mah hayang paeh kabeh kaindahanana cak batur cenah kuburan teh sempit ternyata lega cak batur cenah kuburan teh panas ternyata horeng tiis cak batur kuburan teh poek horeganan caang begitu asup ka kuburan teh asup ka kuburan ya Allah teu geus teu kacaritakeun caangna teu kacaritakeun tiisna teu kacaritakeun legana teu kacaritakeun nu kacaritakeun ya Allah ya Rabbi horeng rame di kuburan teh loba jasa manusia cik Imam Ghazali kok jadi rame iki akhirnya kan Imam Ghazali nanya ceng kadi Aisyah saha kasep amat kula tahajud tahajud saha tahajud mama ya Allah ari saya jore amat imanya bau ieu kula ngabohong saja pengen jauh aya tah rame orang ayo sia saha ieu ngejebleh bae sia saha ngejebleh bae kula kreditan rame orang di kuburan teh Imam Ghazali bajaritakeun ieu kasep jajaran itu leuwih kasep jajaran itu Masya Allah gelis ditanyaan kan ku Imam Ghazali ya Aisyah saha kasep kula tahajud Aisyah saha kula duha Aisyah ieu kasep amat ieu saha ieu kula sedekah Aisyah ieu Masya Allah hebat amat ieu gelis amat ieu saha ieu ieu teh kula teh kitu panganteur ngajembarkeun batur teh ya Allah ya Rabbi ieu sa ditataan tah ieu kula ngaji mingguan teh anu nyalande di tihang teh tah ieu oh ieu horengan araraya kabeh aya kabeh eta di jero kuburan teh cacak-cacak lamun teh dicaritakeun ku para wali-wali Allah urang teu nyaho nah sok geura ieu atuh aya jang batur engke di kuburan mendingan lobakeun urang maca sholawat sok jang batur di kuburan deuk saha urang babaturan ieu ka dieu jore ieu mah kreditan ieu ka dieu jore ieu mah bohong ieu ka dieu jore ieu mah nyarekanan ieu kan deuk nu kitu ngabaturan urang di kuburan ya terus aku masih bae kaya di cukup jang batur sia ngeuneunahan di jero kubur ku ngridit ke insyaallah digencet sia ajeun ku kubur kabehan sorangan bae lana tuh ciptakeun jang batur urang saat urang nu ngabaturan secara lahiriah tetapi horeganan nu tadi maca sholawat timbul maca subhanallah timbul mantak para wali Allah mah geus eueuh waktu kecuali zikir ka Allah ya Allah geus kieu urang langsung deuleu di masjid kieu tasbih jadinya ieu mah sakar kos kieu mah ngaranna babok tau da ieu lah indah jasa urang lamun nyaritakeun pidauh Kangge urang nyaritakeun pidauh ahli-ahli Allah bray bae hate disorot urang ku ayat suci Al-Qur'an dibaca kadenge babacaanana mah makharijul huruf asupna kaceli tapi di jerona mengandung sinar ilahi nu sinar ilahi eta mah lain kaceli eta mah dua jurusan hiji ka qalbu ngarenjag teh urang kasorot ku cahaya ilahi teu kadeuleu eta mah nomor kedua nyorot ka mata reup asana lobana nu kadua ieu sorot teu karasa sida Masya Allah udah ngadengekeun bae lamun muludan ngadengekeun qori sakali ngarenjak dua kali ngan tilu kali eta lain sambarangan eta lain sambarangan mentek ulama
kanu ngarareji kieu haju HS teh misalna HS misalna nundutan atau HS ngamaklum jasa sebab berat ayat teh berat ih cerek kieu besok ngomong gitu aja aing mah hudang we jiat teh masalah sia Kanjeng Nabi lamun turun ayat wahyu langsung kaciri ku sahabat kulit terus bangun ngageter terus kesah apaleun sahabat kabeh keur datang wahyu gerak Kanjeng Nabi ngeluh ditaruguan ku sahabat ayat naon nu datang ayat naon coba karek geus kebel Kanjeng Nabi karek kuda eta berat datang ayat teh. Umatek ieu dibacakeun ayat haju calalengar. Waduh, ieu mah parah berarti gagah buringas ieu mah. Padahal ieu mah. Ieu, mentak ulama tah lamun dibacakeun ayat set kemudian haju nundutan hesta eta hebat. Eta sebenarnya hebat. Anu buringas teh hebat. Nu hebat. Rantai hamek tah. Ya Allah ya Rabbi urang makan teka harti bahasa-bahasa anu teka deuleu ku mata teka denge ku ceuli teka ragap ku leungeun teka isep ku irung teka rasa ku leta teka harti urang mah eta mah ngaranna indra keenem lamun urang bicara indra keenem geus moal ka harti moal sebab urangna teu nepi ka dinya urang mah lamun ngabicarakeun ku nu kadeuleu ku mata karak nu kadenge ku ceuli suara naon tak di indah aman teh di mananya suarana tah bangunna parawan tah mah suarana tah lain deui tah mah emang beda parawan jeung rana beda sember parawan rangda mah sember parawan mah harus bahasa tring gitu. Oh, ceuli urang kadang-kadang suara. Mata gitu kayaknya. Mata sesepen memandang nu indah-indah. Ceuli ngeunaheun ngadenge suara nu merdu-merdu. Irung nikmateun mun ngambil nu senyit-senyit. Letah senengeun lamun ngarasaan anu lazat-lazat leungeun nya kelumpuk-empuk teu sia mah heran aing mah maksudna roti sok ngaju ka dinya bae heran aing mah teu meunang we ya Allah ya Rabbi tah eta urang lamun bicara eta kara ketika orang bicara dina indra keenam, indra ketujuh, orang teu bisa tercengang paling ge. Lamun lain ayat ti Kangjeng Nabi, bahwa orang moal percaya. Tapi kulantaran Kangjeng Nabi nyarita, lamun orang maca sholawat, timbul malaikat, jadi malaikat sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad malaikat ya Allah ya Rabb eta kan ku urang mah teu kadeuleu tapi ku Kangjeng makan katingali aya ge kutub-kutubul aulia anu bisa neuleu cek jaradi malaikat ya Allah ya Rabbi makin loba urang maca shalawat makin loba malaikat urang maca Quran tadi dibaca illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yankusukum syai'a wa lam yuzahiru 'alaikum ahada fatimmu ilaihim 'ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin eta malaikat blak wow ngalengkahan itu blak wah nyana neuleukeun siap malaikat teh cici bae siap beureum bae siap ditoelan ku malaikat malaikat eta kan cakanjina urang maca Quran maca sholawat zikir subhanallah kalaluar malaikat
alhamdulillah kalau luar malaikat mantap lamun urang geus dibere seneng waduh geus loba jasa nu bakal nyaksian urang di akhirat malaikat ketika urang ngomong anu sombrang nyarekan ka batur jadi setan aya riaan di jero hate urang cerek setan aya hasud di jero hate urang cerek setan aya hikdu di jero hate urang cerek setan komo ngabohong mah raja setan komo ngabohong mah raja setan wali gede timbulna setan dina gibah ngomongkeun batur blek setan urang tadi baca subhanallah malaikat ketika urang ngomongkeun batur si eta mah heunya nya pendeknya hidungnya jadi mah teresep nah puguh aing mah jak we setan kageser malaikat minggir aing setan wara jasa tinggal introspeksi ieu urang produksi lobaan malaikat apa setan sih nu sabenerna yo urang teh tunggal poe setan apa malaikat tuh masyaallah karim lamun Imam Ghazali jaritakeun ternyata horeganan di alam kubur teh indah ya Allah cek Imam Ghazali teh lamun nyaho kaindahanana di alam kubur niscaya jelema anu iman ka Allah mah harayang paeh kabeh kaindahanana cak batur cenah kuburan teh sempit ternyata lega cak batur cenah kuburan teh panas ternyata horeng tiis cak batur kuburan teh poek horeganan caang begitu asup ka kuburan ya Allah teu geus teu kacaritakeun caangna teu kacaritakeun tiisna teu kacaritakeun legana teu kacaritakeun nu kacaritakeun ya Allah ya Rabbi horeng rame di kuburan teh loba jasa manusia cik Imam Ghazali kok jadi rame iki akhirnya kan Imam Ghazali nanya cek Aisyah saha kasep amat kula tahajud tahajud mama ya Allah ari saya jore amat imanya bau ieu kula ngabohong saja pengen jauh aya tah rame orang ayo sia saha ieu ngejebleh bae sia saha ngejebleh bae kula kreditan rame orang di kuburan teh Imam Ghazali bajaritakeun ieu kasep jajaran itu leuwih kasep jajaran itu Masya Allah gelis ditanyaan kan ku Imam Ghazali ya isia saha kasep kula tahajud isia saha kula duha isia ieu kasep amat ieu saha ieu kula sedekah isia ieu Masya Allah hebat amat ieu gelis amat ieu saha ieu ieu teh kula teh kitu panganteur ngajembarkeun batur teh ya Allah ya Rabbi ieu sa ditataan tah ieu kula ngaji mingguan teh anu nyalande di tihang teh tah ieu oh ieu horengan araraya kabeh aya kabeh eta di jero kuburan teh cacak-cacak lamun teu dicaritakeun ku para wali-wali Allah urang teh nyaho nah sok geura ieu atuh aya jang batur engke di kuburan mendingan lobakeun urang maca sholawat sok jang batur di kuburan deuk saha urang babaturan nyeuleuh ka dieu jore ieu mah kreditan nyeuleuh ka dieu jore ieu mah bohong nyeuleuh ka dieu jore ieu mah nyarekanan nyeuleuh ka deuk nu kitu ngabaturan urang di kuburan ya terus sakumaha sia bae kaya di cukup jang batur sia ngeuneunahan di jero kubur ku ngridit ke insyaallah digencet sia ajeun ku kubur kabehan sorangan bae lana tuh ciptakeun jang batur urang saat urang nu ngabaturan secara lahiriah tetapi horenganan nu tadi maca sholawat timbul maca subhanallah timbul mantap para wali Allah mah geus eueuh waktu kecuali zikir ka Allah ya Allah geus kieu urang langsung deuleu di masjid kieu tasbih jadinya ieu mah sakar kos kieu mah ngaranna babok tau
da iyalah indah jasa urang lamun nyaritakeun pidauh Kangge urang nyaritakeun pidauh ahli-ahli Allah bray bae hate ya Allah jahe jahone geus latah aing mah geus hayang geura balik bae ngaji ceuk deuk naon hayang geura balik aing geus maca sholawat bae ulah waka hayang gegeran tu kuari bae lah dengekeun henteu cenah kuari punya aing tunduh ceuk cenah teh sial tah ngagebray atuh ih masya Allah paingan timbul be painganan para ulama wani udang ti penting tahajud maca zikir Quran sholawat eta horenganan belah dieuna mah belah dieuna boga pikiran jeung kayakinan jang batur di jero kubur masya Allah sedih amat ke aing di jero kubur batur nah mulai kan orang gairah ibadah kan aya gairah ibadah aya gas beja ka pamajikanana rajab ya ajo jang penting supaya kuat aing tahajud masak nu ngeunah cak pamajikan akur gitu baka ieu masak nu ngeunah hiji takotok opor bas besi kurang sate niatan jang tahajud aing tadi ngaji sekiai ge jang batur di jero kubur geus ka ulah ge ngaji ngadenge ayo watuh jam 9 dahar jang tahajud rokok ge rokok poho mareuman keur dikieu kene geus teu kuat tunduh jasa boro-boro tahajud subuh ge koboan atuh lain kitu deuk tahajud mah kudu nyaeutikeun dahar salah cek abah teh cek abah eta abah teh cek Imam Ghazali horeng dina Minhajul Abidin jelema deuk digawe dahar anu loba sebab ngabutuhkeun tenaga tapi jelema deuk ibadah ulah loba dahar deuk ibadah ngaji bae ngaji ku ari urang ngawuduk 2 piring neangan tempat lagi geus lain deui di mana ye nu rada mernah sakjana atuh geus lain deui gerak-gerak lagi aya nu ngeunaheun sakjana teh geus bal beres da bal beres teh tapi lamun anu polostromo mah aing mah teh mal ngawuduk mal naon emang puasa aing mah langsung ka jero bae mah tak cici nu bener masya Allah nah eta lah ahli-ahli Allah dibukakeun urang hanya nyampaikeun ti Kangjeng nyampaikeun ti para aulia Allah nu narimana urang ketika urangna nol ka jero hate naon eta nu asup nur ilahi cahaya ilahi teu kanyahoan ku urang set haju timbul heueuy nya tah maal takos kitu tah hayang supaya urang haju berpikir heueuy nya japae urang ke batur urang saha tah hayang supaya berpikir ka dinya kan lolobana mah kieu sia ulah geridit bae ke sia pae yo supaya mangan sakali loba omong sia ge pae tah eta kan lain saeutik kan ngomong kitu tah lain saeutik tah ngomong kitu mendingan jongklokeun ka sumur pareum kurang lamun berbicara cahaya ilahi lantaran udah teu paham nah dibere penjabaran setik-setik ieu urang mah teu ngeunaheun jasa ieu maca Quran urang maca Quran mun teu dibere ngeunah pikiranna urang sedengkeun ieu kalam ilahi ieu supaya paham ya ieu kan rajab ieu supaya urang mulayan ke penting cekel tasbih siap malulu muridnya anu kedot hiji ya urang maca Quran ieu kan kalam ilahi dibaca ku urang manusia urang makhluk ieu kalam khaliq baca ku urang teu nyambung kan teu ngeunaheun amat sih urang maca Quran
Wah, bener. Nenek-nenek digagahi oleh orang yang masih bau kencur. Mantep ya berita. Masya Allah. 3 hari kemudian ternyata anak tersebut mencari nenek-nenek lagi. Ternyata nenek-nenek pun ketagihan. Goblok. Sial pos kota tolol. Tapi kan akur saja kurang. Sebab nanti kalau manusia, orang kalau manusia. Ya Allah, ya Rabbi. Baca deh kurang. Wah, pos kota ya. Rumah sakit di Jakarta kebakaran. Ya Allah. 11 mayit melarikan diri. Tuh siapa kain baca nggak bohong, goblok siapa. 24 dokter terbakar hangus, tolol. Elehku mayit. Eta kok pos kota tuh karena ge. Mantak baca pos kota aja lemah, tuh pikun. Coba baca pos kota aja lemah pikun tambah, gorong-gorong we paling ge. Nah, iya maksudnya naon? Iya mah kala makhluk, urang makhluk nyambung. Dah nyambung. Tapi kalam holik, urang makhluk teu nyambung, teu nyadar di urang aya cahaya Kangjeng Nabian. Di urang aya cahaya ilahian. Lamun urang nyadar bahwa ieu teh awak mah terbuat tina taneuh, tapi di jero aya ruh mah kan nangieun Allah khusus. Tidinya aya nur Kangjeng Nabian. Di samping aya nur Kangjeng Nabian aya nur ilahian. Ieu urang nu mantak daek ngadengekeun teh cahaya ilahina keur muncul. Cahaya Kangjeng Nabina keur aya. Tapi lamun cahaya Nabina katutupan mah kan nunutan urang geus sarua. Da urang lamun keur kieu Quran tinggal Quran. Cahaya Kangjeng Nabina nu aya cahaya nu aya di urang cahaya Soeharto. Oh, cahaya makhluk-makhluk. Mun dibukakeun ku urang, cahaya Kangjeng Nabi muncul. Masya Allah. Atuh Kangjeng Nabi mah pan kana Quran teh pohara. Sebab Kangjeng Nabi mah anu diturunanana. Di urang aya cahaya Kangjeng Nabian, ku urang kabongkar kasingkap aya di urang cahaya Kangjeng Nabi, resep bakal maca Quran. Ya Allah, ya Rabbi ku nikmat amat. Aya jelema aya naon ge embung urang sebab resep ka maca Quran. Sia kunaon resep amat baca Quran? Emang kunaon muludan bayarna gede, tolol eta mah. Sia mah kos kitu bae. Tah lain itu teu penting. Nu hebat nu maca Quran enggak teu penting. Apa majikan ke seserian kak kenal lalu bawa mau ke ibadah kadang kita susuitan gitu hese aing cek jana teh dek ibadah bebeneran kusia teu kaharti aing makan wali boh kak karak ngaji 3 minggu ke ka Cilongok wali ngaku jadi wali pugu kakak ge hayang ibadah tengah peting neng ngajajal muka Quran. Jadi mata rapet neng. Mata kakak tadi iya teh rapet. Teh kadeuleu mana alif mana ba. Geus lah neng lah. Subhanallah aja buka calana neng. Atuh tita tadi ge kula udah siap sakedat. Wah, teu beres di ibadah bos ge. Nah, iya kerja ditaritakeun ayat lantaran ieu mah ayatna perang teu harti kurang anu supaya kahartina aya sinar ilahian dibaca kurang Quran kadenge ku ceuli ngeunah jeung teu ngeunahna urusanna zahir tetapi sinar ilahi set nyulusup ka jero hati. Loba jelema hanya saayat doang tapi jelema bangkit ibadah. Loba jelema hanya ngan dibacakeun sababaraha ayat doang renunganna ka akhirat. Loba jelema dibacakeun saayat doang tetapi siap untuk perang. Naon eta si anu ngagairahkeun? Naon si energi naon? Energi sinar ilahi. Masyaallah.
moal bisa katahan tah mah kos kitu mah energi kos kitu mah jeung moal bisa diserap moal bisa direkam moal bisa tah mah urang perasaan-perasaan urang kuari perasaan-perasaan urang moal bisa karekam ku alat naon bae ge perasaan-perasaan makrifat ka Allah mah moal bisa karekam sebab eta mah energi langsung ti Gusti Allah urang terasa urang lain urang terasa aya 2 urang aya 3 urang aya nu ngabimbing tergantung kumaha pangkat-pangkat urang mah karasa urang bae atuh urang biasa ketika terasa aya nu ngabimbing geus lain deui berarti terasa urang eueuh nu aya hanya Sang Maha Khalik kutu berarti tamah tergantung perasaan-perasaan mata kan Gus Dur bae kadang-kadang ngomong ngaco ngalantur meureun lain nyana Habib Lutfi kadang-kadang ngaco lain nyana teh kan nyana aing hese ngomong jeung nu bodoh hese nya atuh bang teh cenah lain nyana pugu nyana ieu ge maksudna nyana tapi lain nyana kumaha sih kiai aing ge bingung timbul tina perasaan kos jelema nu mabok cinta ngomong sorangan kan atuh di WC nya kieu oh angin sampaikan salamku eta di WC goblok beureun eta lain nyana nu ngomong perasaan cinta tinggal mana boy angel amat si sia ieu geus sajam di jero naon si sia cakna mama tidak tahu Arya jasa ini kan perasaanku mah mama juga dulu kan muda berilah aku kesempatan lain muka lawang ngaco di bae tolong saya kau nyuakeun liis ya kunaon eta lainnya nu ngomong ye pugunya anak tuh sia main hese ngomong jeung sia lainnya nu ye pugunya anak aja nyana nu ngomong sungut-sungutnya anak balik sia ka ditu eta lah bahasa perasaan kajelema keur cinta kos kitu kene ka Gusti Allah leuwih ka Gusti Allah mentak mabok lamun keur cinta ka Gusti Allah mabok jelema teh mabok cinta ilahi nah ieu Quran aya sinar ilahi energi asupna sinar ilahi mah lain lewat ceuli lain lewat mata lain lewat irung lewat seluruh arah tukang hareup luhuran urang lamun maca Quran urangna marifat ngadenge bae ngadenge batur ngeunaheunana lain ngeunaheun sora lain ngeunaheun isi ngeunaheun nikmat lain nikmat sora lain nikmat makhraj aya nikmat di luar eta kumaha nyaritakeun eta lah nu hese nu mantak jelema loba ti Iran ti Irak ti Suriah ti mana hayang ka Mekah aja gitu-gitu bae neuleuna panas kemudian kaayaan Mekah sapira Mekah lamun neuleuh ku zahir naon tu Mekah ja batu malulu tetapi lain eta ketika berhadapan jeung Baitullah nu geus deukeut jeung Allah aya perasaan lain hiji kedua ketika salat ke lantaran meureun terus kunyana diamati terus difikirkeun aya energi baru aya energi di luar makhraj jeung di luar suara set ko nikmat iyalah deketna jeung Baitullah aya hiji perkara nu sulit dipanggihan di luar Baitullah sebab janji Allah kan ieu mah Baitullah makan janji Allah tahir baiti lil taifin wal qaim wal akifin war ruk'i sujud berarti kan janji Allah dek manggihan Allah tah di dinya cek Allah padahal mah Allah mah di mana bae ge atuh sarua bae aja wali mah Allah na eta kene urang ge eta kene tetapi aya energi baru di haram mah lain deui nah eta datangna di mana teu puguh datangna teh hanya jelema-jelema pilihan Allah lah nah ieu ge Al-Qur'an suarana mah kadenge makhrajna tapi aya energi asup ka dieu batur baralik nya mah tunggul bae eta energi ngaranna eta kos setan da mah ieu ayat ye
illalladzina ahadtum minal musyrikin. Pengumuman ti Gusti Allah jeung Rasulullah ka para mukminin diumumkeun dina yaumul hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Gusti Allah teh parantos bariun lubar tina perjanjian, lubar tina perdamaian hubungan perdamaian jeung kafir putus. Wa rasul jeung Kangjeng Rasul ge sam bari'um minal musyrikin. Ulah aya damai-damai jeung musyrikin, ulah aya perjanjian damai. Ketika aya perjanjian damai, Islam nurugi. Putuskeun beri embargo 4 bulan. Setelah eta silahkan urang nyeun tindakan demi kaluhuran agama Allah. Kuari mafasihu fil ard, segera lempang di muka bumi arba'ata asyhur wa'lamu annakum ghairu mujizillah. Nah, selama 4 bulan awas lamun manehanana tobat ikut aturan Islam ya nek nyana asup Islam aman fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Tapi lamun nyana mengo, lamun nyana terus bae ngalawan, fa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mujizillah. Ancaman berarti siap tempur. Selama Allah mutuskan perdamaian teh horenganan aya nu dikecualikeun illalladzina ahadtum minal musyrikin, kecuali musyrikin anu anjeun teh geus ngayakeun perjanjian kemudian dalamnya ngalaksanakeun perjanjian dipatuhi luar biasa. Semalam yang kusukum syai'a pengurangan etik-etikakan sesuai jeung persyaratan perjanjian. Oke walam yuzahiru alaikum ahada, ente pernah ngabantuan musuh Islam, ente pernah ngabantuan urang oge ka musuh-musuh nu bakal ngahinakeun ka urang, nu bakal ngarusak ka urang. Jadi janji teh ditepati ku manehanana. Nah, lamun seperti eta mah tetep be sampurnakeun perjanjianna sabara taunnyana, sabara bulannyana penuhi. Sebab eta mah nyana berarti sieun ka aturan-aturan Islam. Geus takwa kasupna nu sieun kitu mah. Geus atuh fatimu sok sampurnakeun ku aranjeun kabeh wae mukminin musyrikin anu masih di jero perjanjian, anu henteu pernah ngarumpak kana perjanjian, ngurangan persyaratan perjanjian, henteu pernah nyana ilu biung naon kitu ngaranna nulungan ka jelema-jelema nu bakal ngarusak ka mukminin. Sampurnakeun ahdahum janjina. Tapi ka mana? Ila muddati. Tapi ka masa perjanjian. Andai kata masa perjanjian setahun, antepkeun setahun. Sebab ieu mah jelema musyrikin cuman nyana benar-benar sesuai jeung aturanana sieun berarti ka mukmin. Boro-boro ngalawan, ieu mah nyana mah sesuai jeung perjanjianana. Atuh kos kitu mah statusna sarua jeung muttaqin nu mendak
innallaha yuhibbul muttaqin saenyana Gusti Allah resepen pisan ka muttaqin jelema takwa jaya ge anu teu pernah jalil janji mah jelema takwa mah anu bisa hablum minallah hablum minan nas berarti kan jelema anu sieun ka Gusti Allah teu pernah jalir tina janji ka diri janji ka Gusti janji ka masyarakat janji ka pamajikan janji ka anak henteu pernah menzalimi batur menzalimi agama menzalimi diri sorangan urang makan boro-boro ka batur ka awak sorangan ge zalim lain takwa jelema takwa mah boro-boro ka batur ka sorangan ge tilok ngazalim ka sorangan mah teu sesuai jeung aturanana zalim wa tusyabi ghairi mahali ngaranna zalim ye lamun urang sapatu diteudeun di hulu eta zalim ngaranna ai sendal sapatu diteuneun di hulu ai kopea diteuneun di sendal ai kopea dipake sendal ai sendal dikahulukeun eta zalim teh jelema nu kos kitu zalim urang dijieun ku Gusti Allah pangeran teh Gusti Allah haju mangeranna ka batu da zalim teh kitu mentak kafir-kafir teh zalim urang mah kuari alhamdulillah mun ditanya saha sia pangeran Allah jadi si asok sholat udah bomong si zalim setengah lah imah tapi kan orang pangeran Gusti Allah tah tinggal selanjutnya lamun urang geus disob dina zakat kemudian teu daek zakat zalim berarti kemudian geus disob haji teu daek haji zalim berarti namun aya fakir miskin nyana teu dahar urang boga kemudian diatep ku urang zalim berarti namun orang sehat kemudian haju orang puting hudang hajun teu tahajud zalim berarti dia nyaho urang wah lamun diterinci ye bangsa pezalim melulu sebenarnya mah pezalim melulu ya Allah ya Rabbi nah lantaran ieu mah sesuai aturanana tepat jasa sesuai jeung aturan tepat muttaqin jaena gunu kos kitu mah hablum minallah na tepat hablum minan nas na tepat pernah zalim eta mah adalah muttaqin nah ieu musyrikin anu tadi teu pernah jalir janji disak daun jasa kopet daunkeun jeung muttaqin dina pada teu pernah jalir janjina sedengkeun Allah innallaha yuhibbul muttaqin saenyana Gusti Allah mikaresep ka para muttaqin tinggal kurang gitu naon ngaranna usaha ye urang teh usaha naikkeun derajat diri urang kamari urang kelompok awam bodoh supaya naik ka kelompok alim supaya naik ka kelompok pinter carana kumaha ngaji ye urang teh ye teh keur naikkeun derajat ngaranna urang ku embung bodoh tinyaho urang kabag-bagan syariat aing ngaji tak ieu ngaji teh ngaranna naikeun derajat tina bodoh hayang pinter sugan bae jenjak ngaji geus pinter mah aing ka undang ngariung eta turun deui kan berarti kunaon saja hayang diundang ngariung goblok teh budak ngaji bae ngaranna si itu ge jadi kiai bu jadi sugi kunaon jadi kos kitu atuh sia tolol eta urang naik turun teu lempeng ka Gusti Allah tah bari naikeun derajat nu tadina urang jauh jeung Allah hayang deukeut kumaha sih jeung Allah hayang deukeut biasa jeung Allah ji emang sia jauh jeung Allah heueuh asana jauh sia mah edan berarti pan cenah sia edan atuh Allah mah kan deukeut di Al-Qur'an ge wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid aing deukeut leuwih deukeut tibatan urang gegerong pan atuh sia ngarasa jauh pung Allah na ge deukeut ka sia jiheunya atuh Al-Qur'an Allah ngajelaskeun Allah sorangan nu ngajelaskeun wa nahnu aqrabu aing leuwih deukeut min hablil warid tibatan urat ganggerong berarti deukeut jasa ye sia aing teh ieu ka sia tapi aing ngarasa jauh berarti sia edan ih manya kula edan atuh sia boga Allah na deukeut sia ngarasa jauh ye kudu ge Allah deukeut aduh aing deukeut jasa Allah leuwih deukeut masyaallah eta karana waras lamun Allah na di Quran ngajelaskeun deukeut haju urangna jauh atuh edan ngaranna edan bejeuna dikanarakakeun ge edan sok aju kitu cenah kieu aing udah kitu bae aja arahan coba kumaha supaya urang bisa deukeut jeung Allah emang kumaha ge perasaan
deket jeung Allah mah perasaan ja Allah mah bighairi makan bila makan wala zaman wahdaniyat Allah mukhalafah lil hawadis tapi Allah ngajelaskeun deket mana deket jati ka deuleu lain kudu di deuleu deket mana jati ka denge lain kudu di denge deket mana jati ka cekel lain kudu dicekel aju deket teh kumaha perasaan urang perasaan nih mah main perasaan tak kan ai perasaan malah di sanajan orang boga ka Bogor di Bandung ieu kuari tapi masyaallah seakan-akan geus eueuh deui wanita di dunia tidak ada kedua kecualinya anak wah tercantik sadunia barang di deuleu jebleh tapi kan perasaan jebleh tinggal jebleh geus puguh aing resep ka jeblehna cek jana teh batur mah teh jebleh nya nama jebleh aing resep ka jeblehna eta cinta mah kos kitu ja cinta mah saya emang resep ka eta masyaallah kunaon eta mah calingna ge kaluar puguh aing resep ka calingna jadinya manya itu manya secinta mah tah dari urang di dieu boga urang di Bandung ya Allah eta imahna bae ka deuleu imah lawangna ka deuleu lawang ucingna ucing anu usap urang kadinya teh sok aya ngeok ka deuleu teh kuari aya ucing ya ucing teh masyaallah masyaallah sempak nu dipoe di sisi sia ieu mah sia kudu ka aing eta ya Allah ya Rabbi eta deket perasaan ya Allah ya Rabb deket perasaan nah jauh di mata dekat di hati eta rasa nah urang ka Allah teh geus encan seperti kitu bangkitkeun perasaan urang supaya ka Allah tadi engke ge beda kan jelema nu deket ka Allah mah begitu hudang alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur deket berarti kan ka Allah perasaan aya Allah lamun teh dihudangkeun ku Gusti meureun abdi teh meureun terus ngejepat bahkan meureunanan teu hirup abdi teh dihudangkeun ku Gusti alhamdulillah deket berarti kan Gusti Allah aju kayak budak di mananya jauh teh jeung Allah jauh jeung Allah teh kudu ngahape atuh salah mencet jadi mah lain deui mah susu ja udang hees do lain kacain lain susu tolol teh cuma beki jauh kan ka Allah jadi gerak-gerak jelema teh ya deket jeung jauhna teh kajauhan kunaon ku tingkah mentak aya makom hal kadeuleu je tuh ku lempangna doang ge ti jauh keneh ieu budak boga duit ti lempang ge kajen gua beda kadeuleuna sumingrah aya deui bangun tungkul surat jalan ge bangun teu kadeuleuan ku jalan budak gede hutang ngajeun ku mah kajeun ting make jas hutang mah hutang bae lain deui kadeuleu seperti etalah batin tapi muncak nggih ayat perang tinggal instruksi perang fa idzan salakhal ashhur wallahu a'lam banul asfar lan utai banul asfar hum arrum ku utai banul asfar ikur teu karasa kan ente ulah disaka gaji teu karasa tanyeun teu karasa saha ji teu karasa ieu ngaji teh ku sebab naon teh sebab mun balik puyeng pamajikan terutama ieu tadi ge aing deuk berangkat dicarekan asal aing balik gaji leuwih dicarekan deui bae lah aing mah kumangke wae geus nekat lah geus segalak-galakna maung tilok ngadahar anakna sagalak-galakna pamajikan nya tilok tapi loba wasumulan den aranya rum bidzalika kalawan mengkono banul asfar linis batihim karena ngabangsana rum ila banil asfar maring banil asfar minar rumi saking rum ibni aisu tegese ibni aisu bin ishaq
bin Ibrahim alaihi salatu wassalam wa gila gede dalik laden ucapakeun apaliannya bangkono mangkono nisbatihim bila banil asfar. Urang lamun nyieun perasaan jelema bisa diulinkeun ku ahlina. Mentak ketika aya jelema hayang asup thariqah ka Abu Yazid al-Bustami sekali carekan, 2 kali carekan, 3 kali karak didongengan ku Abu Yazid. Dongeng ti isuk datang ka zuhur teu karasa. Tah karak idinya nyana tercengang kula hidiuk asa samenit cak geuna diulinkeun ku wali ku Abu Yazid al-Bustami supaya naon supaya nyana teh pinuh kayakinanana bahwa nyana guru encan kanyahoan hebatna mah deuk kumaha yakinna keur pertama mah ku nafsu jelema hayang asup thariqah carekan ngalengis aya bahasa-bahasa nyarekanana panjang. Kedua kali datangan carekan deui. Masyaallah. Tungtungna kan marah sorangan katilu kali karak. Tadi dongengan-dongengan teu karasa. Teu nyieun teu karasa. Ngahaja bisa. Abu Yazid tidinya karak moal waka diterima jadi murid cek Abu Yazid ku ari Mekah apa ilahnya Mekah ibadah ke balik ka dieu Mekah umroh hari lantaran perintah berangkat umroh balik umroh menghadap deui entos umrohna entos aya Baitullah aya Baitullah naon tawaf maksudna ka Baitullah dek naon dek jadi tamu Allah kapanggih jeung Allah na henteu balik deui sia ka ditu namu ka Allah teu kapanggih jeung Allah nyana balik deui mah balik deui ngan ngahuleng manggihan Allah sih kumaha nya tah jadi dek asup thariqah teh nu asli mah tilu kaya dosa sekaligus angel hese dicoba heula meme asupna ge kos kitu emang ku bisa kitu supaya timbul yakin la syaikha guru kecuali Abu Yazid tah lamun masih keneh ngolembar mah ulah jeung tilu kaya nu ngasupkeun guru thariqat ngolembar ka nyanana moal aya urang bari aya guru thariqah ka Habib Lutfi kan guru thariqah tapi orang ngolembar bener tante Siti Habib Lutfi hebat moal datang ka irah lah tek ceuli datang ngasupkeun atawa aya perbandingan asana Habib Lutfi jeung kiai anu hebatan kiai anu moal lain moal narima kena yakin saya yakin diolah heula diolah sebab ngaji thariqah mah kan ngaji rohani beda jeung ngaji amil deuk percaya deuk teu ka guru ila maula bila itu amirin waruan sina muat bagian manun dabjat mama sia ngajana teh amil sia kos kitu amat lah guruna ge geus bae kan ai guru eta teh naon gara-garana sorogan sok es diteruskeun henteu dienggeuskeun henteu kesel ya urang ajeuna ngaco bae urang datang entos aing bener tan teh sia guru sorogan mah bodoh deuk kumaha ge tapi guru rohani mah teu bisa seperti etalah para aulia Allah. Nah, nyin letik dunia, nyin sempit ruangan, nyin jembar ruangan, nyin lega hate, nyin sempit hate. Seperti itu ahli-ahli Allah. Nah, ieu urang keur nyaritakeun tentang Banul Asfar. Tadi di luhur gitu. Oh, itu tuh ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gol utitun nabiyya fi ghazwati Tabuk ataitun nabiyya fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubati Adam bagola udud sitan
baina yadi sa'ah mauti summa terus sakadi aya illa dakhaltu summa hunna takunu bainakum wa baina banil asfar. Ieu meneruskeun kamari aya banil asfar. Banil asfar teh tanu disinggung dina hadis teh saha Rum. Orang Rum di ngaranan Rum ku Banil Asfar sebab ngabangsa ka Banil Asfar tina Rum saha Ibnu Aisu bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam begila Ghazali imangan sekarang wajah tasmiyah aya Banul Asfar. Banul Asfar teh keturunan Asfar. Asfar teh ieu tina Rum Ibnu Aisu. Jadi anak Aisu bin Ishaq bin Ibrahim eta teh nyana jararangkung tur baragus kulitna. Urang lamun ningali urang Turki kan Kangjeng Nabi Ibrahim teh dibeuleum teh di Turki. Nah, lahir Kangjeng Nabi Ibrahim kan di Syam Suriah. Kemudian Kangjeng Nabi Ibrahim kan pedagang, tuh dermawan, ke Mesir, kemudian ke Baghdad, kemudian dijajak Kangjeng Nabi Ibrahim ke Turki. Nah, Raja Namrus itu kan di Turki. Mentak pembakaran Kangjeng Nabi Ibrahim adalah di Turki. Aya keturunan ti dituna ka dieu tukut ka Ishak teh eta teh warna kulitna kos Turki gitu karoneng paruti naon kararoneng asfar bararagus. Nah eta Kangjeng Nabi kan nyaritakeunana dan sakadar Banil Asfar rumahudna perdamaian takunu bainakum ma baina Banil Asfar mana ieu tapi engke Banil Asfar teh paya jiruna kaditu da jada henteu kukuh teu istiqomah. Teu istiqomah teh artina cidra, pengkhianat. Mentek kuari urang menyaritakeun seputar Islam paling hebat Turki. Tapi ketika di deuleu di ditu eueuh tanda-tandaan. Lamun di Istanbul nama, di Istanbul kos kitu Eropa bae. Kecuali ka konyana. Terus atuh kapan keur meujeuhna damai Utsmaniyah, tapi kan eta Mustafa Kamal urang menyebutkeun pengkhianat, beureunanan luhur teuing, tapi nyana kan nu ngaruntuhkeunana. Nah, nu jelas persekongkolan antara Islam jeung kafir teh deukeut jasa. Sehingga engke jadi kepudaran dina Islam. Nagara mah bisa disebut Islam, tapi keropos di jerona sebab dukang-dukungna lain ka Islam. Etalah seperti koskarar itu. Engke aya perdamaian tersebut ya terhianati. Urang bae kuari mayoritas Islam di Indonesia 90% turun saya ti kuari. Geus kajenna tapi masih mayoritas. Mana secara praktis di negara anu ngajungjung tinggi Islam. Ieu mangan urang-urang nabe rakyatna untung. Tara rimbul pondok pesantren salaf, pondok pesantren modern, pendidikan Islam. Mun rakyat tak kuari urang cara ruek mah wallahu alam negara mah geus teu urusan agama. So poin mana di negara nu urusan agama nya teh aya. Ieu mah anugerah Gusti Allah bae urang mah. Lamun aya pemimpin kurang nyinggung bae ka agama, urang bangun geus belu nya sebelu. Bahasa mana teh belu? Belu perasaan jaing mah. Tapi lamun ngomong agamais betul. Padahal mah tilok salat kan ngomong agama resep. Ulah ngomongkeun salat, yang penting mah ngomong masalahna. Mentak wow pejabat di Indonesia kopehan apa luhur-luhur marancung kos kori. Eleh kori internasional mah. Marancungnya mah. Maksudna kori internasional duaan, nyana juara kedua. Boncit tah ngaranna tuh. Ieu di Indonesia mayoritas sarua Turki. Maroko teh sarua atuh jajahan Perancis. Mata kuari keayaan seperti itu teh Maroko teh hebat wali loba tapi pedulian rakyat negara nama sarua masih keneh dipantau ku Prancis. Nah, mantak di ditu mah kerajaan khusus untuk membina agama teh ya. Di kerajaan adapun negarana tuh kos kitu Eropa jadi deukeut jeung mah.
Nah jadi kuari mulai menyaritakeun negara Islam mana nu utuh ya emang kok bisa jadi iyalah nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin mengkerucut moal kiamat atuh masih kena nu zikir keneh bae mantek ieu kafir mah nu loba nu ngaraji kieu teh ieu nya mah belueun ka urang belu urang deuleu anu nyana ngararaji deui urang ge belu sarua atuh pan eta bibit perang nyana belu ka urang belu ka itu atuh tere perang tah makan kos kitu tetapi kedahsyatanna di urang teh tetap Pancasila bisa ngadamekeun pohara eta Pancasila teh sarua ejeung burok boh hebat amat cenah kiai dina pada eueuh da burok teu pernah kapanggih kan ku urang Pancasila ge burung Garuda irah urang manggil burung Garuda aja eueuh menang satu nyiptakeun wali ulah kalau loba hiji ketuhanan yang Maha Esa sok jelaskeun heula di jeroda ketuhanan yang Maha Esa dua kemanusiaan yang tilu opat lima etah lamun di jerona diamalkeun bisa hiber melalui burung Garuda je ketuhanan yang Maha Esa beheulanan tah sok bangkit deui naon gara-gara teliti deui sok diperdalam deui hayu ketuhanan yang Maha Esa sok jejal-jejalkeun coba ka Kristen dijejalkeun ka naon gitu ngaranna Buddha jejalkeun hayu ketuhanan yang Maha Esa kajeun ieu mah ngaji ketuhanan beheulanan ketuhanan mah kan lain Allah hayu kajeun anaknya keke lamun ditaliti di jero-jero bakal ka Allah gitu ketuhanan yang Maha Esa mah cedak cak Kristen Tuhan kabeh ketuhanan mah lah sia tilu goblok sia ketuhanan yang Maha Esa pugu tri ge jadi tunggal di mana horeng ayo terus taliti gitu Buddha aya nirwana gitu Hindu dan lain sebagainya taliti tah ieu ketuhanan yang Maha Esa teh lamun diaji nu bener-bener tah bakar arah Islam jelema bakar arah Islam nah ieu urang untung aya Pancasila melalui burung Garuda jadi damai urang ngarendeng Kristen ngarendeng jeung Yahudi malah bobogohan urang jeung Kristen mantap jasa situ agamanya apa sih? Saya Kristen. Oh ya nggak apa-apa. Yang penting mah kita jalinan asmara nggak usah keganggu. Iya. Bobogoh aja orang Kristen loba jasa di orang. Auzubillah min dzalik. Tapi lamun ngadengi kieu orang embung ya. Ngamuh magi awewe geulis jasa. Itu geulis awet si awewe. Neng, dari mana? Dari Kronjo. Saking Kronjo. Ya wis merana lah wis merana. Kan ngarenge Jawa Kronjo teh teresep urang mah kana. Atuh batur bae. Ayeun pudi nya mah. Ada enti sira. Asana senep kana beuteung teh gitu. Cek urang Kronjo aya bae. Ya emang mengkonon ge ya. Wa fi hadis Hudzaifah wallahu a'lam bissawab.